Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhali. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabul kalam indallahi arba'u kalimatin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertami-tami dikawitan tina niat saya urang sadayana anu sami-sami diniatkeun dina hate urang sadayana niatan kana rupi-rupi kasayan nyaeta harupikeun hiji puji sareng syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngaridoan ka urang sadayana utamina kana ucap kana tekad lampah urang sadayana hingga urang sadayana kenging pitulung Allah Subhanahu wa taala ti dunya dugikeun ka akhirat. Dina waktos anu ayeuna pisan kabuktosan pitulung Allah Subhanahu wa taala ngagiring kanggo urang sadayana nyaeta kana hadirna dina ieu tempat majelis ilmu, majelis anu di etang nyaeta neraskeun kana kasayan, kana perjuangan, kana laku lampah paripolah sepuh-sepuh urang sadayana kapungkur anu sok ngararaos diteraskeun ku urang supados nyaeta kenging kasampurnaan iman dina hartos urang sadayana tiasa sasarengan pepenak pamprok jonghok sareng jalmi-jalmi anu saroleh anu parantos ti pararayun ngantunkeun urang sadayana janten henteu serta merta ka naon kabita ku nutup pararugung ngaos angkat kana pangaosan teh ieu teh estuning niat leres-leres niat
anu cerik putih cak herang sejak nyaeta niat urang teh sejak ngalaksanakeun karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Terhilap salawat mi wassalam muga dilimpahcurakeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina ka para sahabat tabiin atba'i tabiin tur dumugi ka urang sadayana sakali deui mudah-mudahan urang sadayana sing kaangken umat bantena ti dunya dugikeun ka akhirat sartana kulawarga urang sadayana putra putu urang sadayana sing dijantenkeun umat Kangjeng Rasul anu satia ka anjeunna ka Kangjeng Rasul sarta keng syafaat di yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Wiraos sagala rupi perkara eta tergantung kana niatna heula kana niat gitunya ulah kieu ulah masing-masing niat teh urang mah niatna ngaji teh misalna karana nu sejen sanes karana Allah ieu mah ngaji teh misalna buat karana kapaksa atanapi karana kajurung karana di imah sasaha we ieu mah atanapi kabeneran jam 2 teh cenah deuk aya nu ka imah deuk aya nu nagih nya ini teh kana pengajian jadi we nu nagih teh balik deui jadi ulah ningkahan nu deuk nagih hutang ini kana pengajian teh peda we sin aya nu nagih ka imah ulah gitu naon margina margi daya lepatna eta oge sadaresna mah sae wae dari arti tos dugi mah kana pangaosan anu ngupingkeun kenging ka saya anu teu ngupingkeun oge kenging ka saya anu kamana karep wae kenging ka saya ganjaranana gitu nya sok sanaos kirang utami gitu nya bujang-bujang anu hadir anu ukur ngupingkeun unggul ti bumi tina sapeker misalnya tina pengeras suara kenging ka saya mah kayaknya enggak saya mah eta oge kudu ngupingkeun saliwat mah ngan ieu mah dasarna hidayah anu dicanna ku Kangjeng Rasul nyaeta semata-mata urang teh dasarna mika cinta gitu dasarna keur nguatan kacintaan urang keimanan urang nguatan kacintaan ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon margina margi para ibu sadayana sengaja teu sengaja aritos namina di aritos dikawitan mah pangaosan wayahna we kedah satia dugikeun ka rengsena da dieu mah ka dieu teu ngahaja ieu teh mimitina oge wayahna we kudu tuikan ka tutup umur kudu ulah dugikeun ka coplok deui eta hidayah teh gitunya ulah dugikeun ka ayeuna ibu teh ngaliwat kanu keur nyawer ngaliwat kanu keur katingang ku permen deuk diantep permen cenah we da teu ngahaja ieu teh teu ngahaja mulung ngan kabeneran we ngaliwat aya kanyut kunang ragrag di hareupeun dicopot nya dibikeun ka batur moal kanyut kunang eta keur abi da ibu mah teu mulung tanya nya ulah kitu nya nah kitu da tawisna ulah eleh ku ini ulah eleh ku aki ulah eleh ku aki wae kantenan ngarorak keneh mah dipika cinta ku Allah dipika cinta ku Kangjeng Rasul dispesialkeun pisan anu ngorak keneh mah loba keneh gogodana dibanding jeung nini mah geus eueuh gogoda atuh aki-aki geus eueuh gogoda init kana pangaosan init ka masjid geus eueuh gogoda pantes si nini mah deuk init oge ieu budak ngora anu gua nyaranana lipat-lipat ibu ari budak ngora teh 40 tahun ka handap
ulah ngaku ngor ari 40 tahun kaluhur mah 40 tahun kaluhur mah nini eta mah budak ngora teh 40 tahun kahandap kade jarangnya ayeuna 40 tahun kahandap teh daek naon daek kitu mimpin gitu nya mimpin dina kasayan jadi pelopor jarang eta teh eta upami jadi pamimpin mun bisa sok nu ngarora ulah anu geus aki teh modal tuh aki gitu pamimpin teh nah gitu ulah nyebut pemimpin aku sumpah pemilu gitu nya tapi ente gitu oge ibu eta oge aya pan hiji aki-aki jagoan eta mah aki-aki teh disarung tapi jagoan ka mana make sarung make kopiah tapi kan Kak naik mobil make sarung make kopiah naik kapal make sarung make kopiah jagoan eta mah si aki hiji waktu dina kapal teh aya nini murag kantongna tah ciga de kana pangajian nini teh marawa kantong murag kana laut dina kapal teh kecemplung teh aduh sia itu kantong urang heuk aya duitan 20 juta aya duit 20 juta dina kantong kunaon ini itu kantong nini aya duit 20 juta emas 20 gram itu kumaha atuh itu sahanu da mana pamuda budak ngora ka dieu sok ngajeleng tuh ka laut sahanu daek ih mung teuing jeung ge ti lelapnya titah ngagajeleng ti luhur kapal nya eta kana laut aremu nah tegung silila teh maju wah jeleng teh aki-aki ngagajeleng slep ngan slep kerbek aki-aki teh cokot ku si aki teh eta teh naon kan kantong teh dicokot ku si aki teh geus kitu kerebek ka handap si aki teh nya di alungan tamang da kerebekan di alungan tamang si aki teh jeung pelampung naik we ka luhur ku tim SAR tim pengaman teh sok ki ka luhur ki ki ieu aki meunang 10 juta ewang jeung si Nini cek tadi teh ada geus disumpah teu hayang sia aing mah teu hayang koplok sia naon hayangna naon teu hayang 10 juta ke heula juk nyokot bedog eta si aki mana tadi nu nyuntrungkeun aing sia sing horeng ngajelengna teh aya nu nyuntrungkeun sing terus ari sugan teh aki kumaha ieu ke heula ulah wa kajigigana 10 juta ewang saha tadi nu nyuntrungkeun aing sia koplok kurang ajar aing pikeun kadek paeh sia nah gitu jadi si aki mah eta ancrupna teh lain hayang duit lain hayang nulungan aya nu nyun untung ari sugan teh jagoan saha sia nu nyusek si aki eta aki-aki aya nu nyuntrungkeun aki-aki mata lamun aya aki-aki jadi lurah sia eta mah aya nu nyuntrungkeun beda saha sia nu nyuntrungkeun aing sia aing ieu jadi RW kitu nya cik atuh cicing geus kolot mah alah ieu mah ngajongklokeun atuh ieu mah jadi karek syarat naon tadi teh subhanallah 10 juta cenah teh mudahan aing tah kitu eta teh lamun mustamihna ayat ngadararenge mah 10 juta temu balik bayaranna lumayan 10 juta tah kitu nya jadi kumaha diniatan heula ngawitanana niatna sing sae upami niat sae kaditu nage bakal sae upami niatna awon kaditu nage kumaha nya atuh dari niatna awon mah kadituna oge para ibu sadayana anu mawi dina leresan ieu ngawitan urang ngaos teh painten tina naon tina
syukuran ka Allah Subhanahu wa taala eta ngarupikeun hiji kewajiban, carana teh nyaeta molahkeun atanapi ngajantenkeun hiji pada melang teh nyaeta tina perkara anu Allah parantos maparing kanikmatan ka urang sadayana, parantos maparing kelebihan ka urang sadayana dianggo dina jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Sorful abdi alama an'amallahu alaihi, ya. Sorful abdi molahkeunana hiji jalma alama an'amallahu alaihi kana perkara anu parantos maparing kanikmatan Allah ka eta jalma dipolanya terus kanikmatan dina reusan ieu nikmat urang dipaparin di paparing hidayah ku Allah Subhanahu wa taala mangrupi hidayah iman sareng Islam kantun nyampurnakeun nyaeta ku ihsan. Naon ari ihsan teh? Ihsan teh ilmu tasawuf, Ibu. Ihsan teh ilmu tasawuf. Naon ihsan teh? Nyaeta anta budallah ka annaka tarahu fa ilam yakun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan teh atanapi ilmu tasawuf teh ilmu keur paragi ngabersihan hate supaya salilana ngarasa disaksian, ngarasa deket, ngarasa supaya salilana ngarasa ditingali ku Gusti Allah. Urang geus ngarasa ditingali ku Gusti Allah tacan. Di dapur asa ditingali we ku Allah teh geus tacan. Di kebon asa ditingali we ku Allah teh geus tacan. Tacan? Oh, tacan. Urang keur di kamar asa Allah teh asa mencrong we ka urang teh geus kitu tacan. Tah kencan we kitu. Di mana dina pangajian wae ieu mah di masjid geus teu asa ditingali ku Gusti. Aya nu ngadangka, aya nu aneplak, aya nu nangunyar. Geus asa teh ditingali ku Gusti Allah atuh eta teh dina pangaji. Dina salat wae cetatin. Dina salat wae geus asa ditingali ku Gusti Allah ieu teh kumaha? Nya. Jadi geus salat geus hese gitu. Geus hese asa ditingali ku Gusti Allah. Asa ditingali we ku Gusti Allah teh keur salat teh. Tepikeun ka kusabab asa ditingali ku Gusti Allah tepikeun ka apik urang teh dina ucapan, dina patekadan jeung dina ruku, dina sujud teh apik da asa ditingali ku Gusti Allah. Hese nya. Teuing lamun asa ditingali ku anu deuk nagih mah asa aya we asa gok we anu deuk nagih alas ya. Nah ihsan disebatna teh kama nyampurnakeun eta dikawitan tidinya paetan kanggo naon nya eta kanggo urang sadayana nyampurnakeun kana kaimanan sareng kaislaman teh ku ihsan teh tadi ku ihsan teh rukun agama teh nya rukun agama teh aya tilu kahiji Islam, kadua iman, katilu ihsan. Kayaknya kayak Islam jeung iman jeung Islam tadi atos diterangkeun dina minggon kamari nyaeta judul nama urang teh kudu loba istighfar gitunya supaya naon supaya ayeuna supaya bersih hati orang ibarat kaca dibersihan mah jadi heran eta kaca teh upami dibersihan mah jadi katingali ieu teh di jero tapi asa ditingali wae kudu di luar tapi asa ditingali wae kudu di jero. Naon sababna? Sabab kacana heran. Lamun urang hayang wae asa katingali asa ditingali wae ku Gusti Allah teh nya asa ditingali ku Gusti Allah kantenan nuju ngaos Al-Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna
ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Asa ditingali we keur maca Quran teh ku Gusti Allah teh da puguh anu dibacanage ayat-ayat ayat-ayat kalamul ayat-ayat kalamullah dawuhan Gusti Allah. Keur macakeun dawuhan Allah, keur macakeun kalamullah, keur macakeun ayat-ayat Allah asa teh ditingali ku Gusti Allah. Kitunya. Misalna eta teh ku sanaon? Kotor hatena talamun anu kotor atuh wadah oge kudu dikumaheun kudu dikumahan kitunya anu kotor mah kudu dibersihan kitunya kudu dielapan kunaon ngelapna kunaon ngabersihanna upami kotor kaca mah ku cai jeung ku prostek naon. Oh ya Bu, pembersih keramik anu tos ieu teh prostek namina teh. Lain iklan ieu mah nya. Upami tos ieu pisan mah apa tos pageuh pisan keramik, kaca, ku prostek atanapi ku nyaeta ku eta mah kudu neme mah henteu. Ngaranna teh ayeuna aya hiji tah prostek ngaranna teh. Lain softtek lain. Ari softtek mah eta mah paragi ngamulsa atuh. Naon? Kalau paragi ari deuk melak naon geus di ku softtek mulsa tah. Nah, apalagi deuk tatan ceban ban ku mulsa. Nah, ya ku eta ku pembersih kitu nya, ku pembersih lantai anu engal aya. Eueuh teuing mah ku sitrun eta na kunaon lah eueuh teuing mah tuh ku pelebung kitu nya di nanti di luluhan. Nah, upami keur maca Quran wae henteu asa ditingali ku Gusti, geus teu asa ditingali ku Gusti Allah, geus teu asa disaksian ku Gusti Allah. Komo keur nu sejena gitu tah. Ku hal eta pisan nyaeta urang berangkat nyaeta kana babaresi. Kana babaresi sesuai sareng sunatullah kalawaktos Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade diisrokeun sareng dimi'rajkeun nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa Palestina teh nya Palestina Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa dugikeun ka langit kahiji kadua katilu kaopat dugi ka langit katujuh dugi ka Sidratul Muntaha dugikeun ka saluareun langitnya saluareun langit katujuh Sidratul Muntaha dugikeun ka mustawan dugikeun ka rob dugikeun ka Qaba Qausain di dinya maka satu acan langit kahija satu acan diisrokeun sareng mi'rajkeun langsung dipayung Kangjeng Rasul dibersihan heula manahna dioperasi di black heula ku malaikat Jibril jeung Mikail sareng sarjabina sareng malaikat anu sanesna teh geuningannya dina dardir aya dina naon dina kitab dina mi'rajiyah eta aya nya dina kitab dardir kalawaktos Kangjeng Rasul nuju ebog di bumina bibina Kangjeng Rasul Siti Ummi Hani dihapit kedua pamegat tekantos lami dongkap dua malaikat tiluhur dua malaikat nyanak ngarawu lain kelongnya dirawu Kangjeng Rasul dicanak hiber dicanak kahijir Ismail lajeng Kangjeng Rasul di naon di wali dina hiji riwayat mah aya eta oge sanes bahkan 2 kali Kangjeng Rasul dioperasina teh
dioperasi nanti. Kalau waktu Kangjeng Rasul yuswa 2 tahun nuju ngondoma eta mah nuju ngondoma Kangjeng Rasul teh nuju ngondoma usia yuswa 2 tahun teh tos tiasa ngondoma ibu tos tiasa ngondoma Kangjeng Rasul mah tos hidang gitu usia kayak cenah 2 tahun terus hidang katanya. Nah ada ayeuna oge saresna mangan ayeuna mah hidangna telat 20 tahun ge cenah hidang ayeuna mah umur 30 tahun cenah hidang ayeuna mah aya yuswa 5 tahun tos katalar 30 juz Al-Qur'an ayanya usia 5 tahun, genep tahun, 7 tahun geus katalar 30 juz Al-Qur'an aya. Urang kali. Henteu aneh aya Al-Qur'an 30 juz. Ai Kangjeng Rasul mah tos tiasa nemak, tos tiasa papanahan, keketepelan gitu nya diajar perang. Latihan perang Kangjeng Rasul. Nu juga ngondong mah di canak di ku malaikat eta Kangjeng Rasul kaluhur gunung nya wih tidinya teh teras we di nya eta di balai tuh di mata Kangjeng Rasul mah tara keheul tara ngamek tara murang maring tara ngunek-ngunek Kangjeng Rasul mah sugan keun sia ku aing cek Kangjeng Rasul teh henteu nah sababna tos dibersihan penyakit dina lebat dina jero hatena tos dibersih dina lebet manah Kangjeng Rasul teh tos dibersihan ku malaikat. Kangjeng Rasul ge kantos cacarios ka saha ka ibuna ka Siti Halimatus Sadiah ka pamana Sayyidina Hamzah bahwa aya dua malaikat aya nu nyanak abi teh ka ditu kaluhur gunung eta teh malaikat kitu nya dina sampelena. Jadi 2 kali Kangjeng Rasul teh di ieu teh nuju alit nuju yuswa 2 tahun sekali dibersihan manahna sarta teu dibersihan hungkul dieusian ku akhlakul karimah ku akhlak sareng ku kasobaran ku hilim ku eta Kangjeng Rasul mah tara ngapek tara keheul nya tara naon disebutna teh tara kukulutus Kangjeng Rasul mah tara naon deui tara kukulutruk nya tara kukulutruk tara gugur gegara nyeman sugan ka sia moal aing tara Kangjeng Rasul da dilebat datos tos bersih sarta ngaras salamina sanes wungkul asa ditingali ku Gusti Allah salamina tiasa ningal manahna ka Gusti Allah gitu. Lamun teu bisa ningali anjeun ka Gusti Allah maka sing yakin bahwa Allah teh tapi usaha urang kumaha carana supaya urang bisa ngarasa ditingali bae ku Gusti Allah gitu. Disebut khusyuk upamina salat mah upami ngarasa we ditingali ku Gusti Allah disebut bae khusyuk kumaha lamun asa ditingali we ku juri disebutna musyrik eta mah ieu teh keur tengah peuting asa aya nu ningali we ka urang teh juri gitu tah eta teh musyrik ngaranna teh kudu geuwat istighfar asa anu melongkeun we nya tina palangda tina para teh lamun keur di dapur asa nu melongkeun ti para seuneuk lamun keur di teras asa nu melongkeun ti palapon tah sadaresna mah eta teh malaikat ijroih saudara mah lamun asa wae nu melongkeun teh gitu lamun asa wae aya nu melongkeun teh kitu lamun kumaha lamun di kebon cenah asa nu melongkeun urang teh keur gawe cenah di kebon asa melongkeun tah eta mah nu deuk nagih gitu hubungan eta mah nu deuk nagih hutang gitu. Nah saya deui nu disebat kumaha carana supaya urang sadaya bersih tah
dirujuk karena kebersihan hati teh nyaeta kuseuna kurang sing sering ngaos sholawat ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Seurkeun ngaos sholawat karena eta ngaos sholawat teh keur paragi obat ngabersihan hate moal aya paragi ngabersihan hate ngaleuwihan ti maca sholawat ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing seueur sholawat ieu teh abdi teh cenah hate teh bersih atawa kotor eta maneh sok bingung tara sok susah tara sok melang tara sok aya dina hate teh aya perasaan hariwang tara aya perasaan sedih sok sedih tara osok sedih atanapi osok hariwang osok melang osok honcewang osok wirang osok naon tah eta teh kusabab hate anu kotor hatena upami urang teh masih kena bingung wae susah wae nyeri hate teh meuni peurih tara rasaan teh nyut nyet cacus cus ari cacus mah meureunnan cus cos nyut nyet naon rusras naon deui kadituna teh jas jus minuman tama teh jas jus mah naon deui hate teh meuni aya asa aya sieun lain ku Allah sieun teh sieun naon sieun bleng we halodo kitu nya aya sieun ku halodo sagala aya anu sieun ku hujan aya teh rajeun sieun halodo laun rajeun sieun hujan rajeun sieun padahal halodo jeung hujan teh eta teh ngarupikeun rahmat ti Gusti Allah deuk halodo deuk hujan rahmat ti Allah. Nah cenah hujan rahmat ti Allah bahkan urang teh kudu syukuran lamun hujan teh nya urang deuk init ka masjid deuk init kana pengajian kahujanan alhamdulillah tah naon sababna cai hujan teh eta teh jadi saksi ceuk cai hujan Gusti abdi saksina ieu si ibu ieu init kana pengajian disaksian ku abdi saksina cai hujan pan ke mah aya saksi ge teh cai hujan teh jadi saksi ieu mah pagede-gede payung teh bakat ku sieun kapanggih ku hujan nya jadi lamun urang deuk init ka masjid deuk init ka hujan kudu atoh lantaran eta teh hakikatna mah cai hujan teh jadi saksi eta abdi saksina Gusti cek cai hujan teh sabaraha puluh kecrak eta abdi saksina Gusti si ibu ieu si bapak ieu angkat kana pangaosan si bapak ieu angkat kana silaturahmi si ibu ieu angkat kana kasayan teh ya komo ieu mah silaturahmi ada nepungan dulur misalnya tadi saksina ya cai hujan teh jadi saksi kumaha lamun lalajo dangdut kahujanan ceuk eta cai hujan teh abdi saksina ieu Gusti tas ieu nu lalajo dangdut teh siksa we cek cai hujan teh deui mata lamun balik terus asup angin teh bongana mah terus palilak we muriang tas lalajo dangdut kahujanan cek mitohana teh puas cek mitohana teh wah aya ibu lamun tos pangaosan kahujanan tos dina pangaosan cek mitohana teh puas moal lamun aya mitohan nu kitu engrin kitu naon banyak tos dina pangajian meni mau puas ya gitu nya gitu nya di atas Isra urang aoskeun deui ayat Quran bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina bari ikhlas kabeh lahu ka Gusti Allah ikhlas ka Gusti Allah
Ikhlas ka Gusti Allah teh lamun urang dek migawe hiji perkara, dek migawe hiji kahalusan, kudu leres-leres ikhlasna ka Allah teh dikawitan tina hate anu bener-bener ikhlas didinya dina hartos semata-mata ngan ngarepkeun kana karidoan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya henteu ayeuna henteu katumpangan ku nu sejen-sejen gitunya, teu katumpangan ku nu sejen. Acan geningan eta sok aya nu sejen. Keun wae eta mah ulah mung. Misalna urang teh kinit ngaji. Terus init ikhlas teh init ngaji ikhlas karena Allah. Ngan dina pangajian aya nu nyodoran kopi. Nah, inum ulah. Da ieu mah geus dititah atuh. Cik ibu teh dititah geus sanggup ibu teh. Mangga insyaallah mudah-mudahan sing paranyang yuswa sareng sing sararehat dina waktosna. Tapi kan karena waktosna si bapak eta teh isuk-isuk ini cek pamajikanna bapak dek ka mana? Pan dek macul teh eta ka si ibu eta teh ya. Dek macul ka si ibu teh ya. Pan kamari duit nama geus beak kumaneh gitu nya. Oh atunya bapak. Dek ka mana tadi teh bapak teh manggul Pak? Dek ka mana? Dek macul. Ngan di sawah mangih belut dek di sagede pigeulang juk sugan teh ora pugunya eta juk gibeg beres belut aya lele deui aya 2 kilo mah tina liang teh ngabut aya lele jeung eluk emas deui 2 siki deui teh di wadahan dek di babet-babetkeun dek dibawa balik tuh nya ini macul menang belut copot ulah nya sarua jeung init ngaji aya kopi di hareup inum ulah inum deui alah ieu teh kakabueun mah geus atuh udah moal kaur dek ngaji ge nginum terus nah gitu nya nah sarua jeung kitu ibu nya urang teh tujuan mah akhirat, tujuan mah dek ibadah ngan papanggih ayeuna jeung besek nya bawa besek penting aya tinggal besek nah gitunya ngan ulah dipake pokok utama pokok ulah dipake tujuan naon maksudna urang neangan kopi atau urang neangan belut Pak dek mana dek neangan belut di sawah di mana tuh di sawah si ibu itu dititah macul bae dek dititah dek henteu nu penting orang dek neangan belut teh artinya dicarekan mun boga sawah ari bapak ka dieu teh ngukuy terus dek macul dek neangan belut nah kitu ngukuy terus nah nu akhirna dicarekan tah kitu di antarisna ngaos oge kitu kan tenang urang teh bakal capek ibu paculeun teu angeus awak capek belut teu meunang teh ari kitu teh bakal capek ari dipiwarang ibadah ku Allah teh dipiwarang ngabdi pengabdian dipiwarang ngagungkeun ka Allah dipiwarang ku Allah teh meni asa disaksian we ku Allah teh lamun keur macul mah asa disaksian we kudu nungan teh kudu ditata asa melong wae luak liuk usaha udud dina galem asa disaksian ku Allah lamun dina sawah mah nu macul asa disaksian asa dipelong wae asa melong wae dunungan teh ieu teh bakal sumanget gerak bakal si eta teh meni sumanget teuing eta teh naon gaweana teh da dititah atuh atuh da eueun nu nitahna da urang mah asa ditingali wae ku nu nitah teh bakal sumanget gerak bakal bener tah pagawean teh asa ditingali wae maca Quran ge kitu salat oge kitu wiridan zikir oge kitu kumaha lamun dikirna asa teu ditingali ku Gusti Allah bari ngacai
Duh, aku luduk. Begitunya. Jadi bari ngaca. Sampai ditinggali sama Gusti Allah lagi. Namun sababna da atuh kasumanatan lamun macul teh mah kencong saeuti kencongna teh gitu. Padahal pan puguh tugas pokokna mulai dina dzikir mah eta teh supaya urang teh lulubaran tina neraka, lulubaran tina munafik, baro'atun minan nifaq, lulubaran atanapi neuteuk leukeur meulah jantung ngagurat jagat moal deuk kafir, moal deuk munah, moal deuk jadi jalma munah. Jadi sajalma ikhlas macakeun kalimah la ilaha illallah lulubaran artinya putus hubungan jeung neraka, putus hubungan jeung munafik, putus hubungan jeung jelema kafir, putus hubungan geus mutuskeun hubungan jeung jalma kafir la ilaha illallah, jeung putus hubungan jeung maksiat, putus hubungan jeung ngomongkeun batur, ngomongkeun kagorengan batur, putus hubungan jeung pedit, jeung pedit, putus hubungan jeung culangung, caluntang, kasalaki itu. Nyaut sanggeus putuskeun hubungan jeung kawonan, jeung kagorengan ku kalimah la ilaha illallah geus seseret urang. Ulah turun kana incu kitu kagorengan teh eta nu awi zikirna sok tari supaya naon, supaya kadenge ku anak supaya motivasi keur anak incu oge semangat jihad, semangat juang, semangat beragama, semangat beribadah, semangat pengabdian anak incuran ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun dikirna tarik, maca Qur'anna tarik, maca sholawatna tarik, engke masa depanna anak incuna bakal dibentuk sedemikian rupa ku ajaran-ajaran eta gitu. Lain anu ditarikeun teh dangdut, anu ditarikeun teh naon jadi kamu motivasina kudu teu pararugung ke budak urang teh. Nah, jadi aya tujuan utama na zikir tarik teh ti dituna ya ti dituna ti atau lamun ku bahasa urang namanya ku bahasa Sundana dikirna wae tarik barategong komo lamun lalaunan barudak. Dicontohan tarik wae adan wae tarik sampai ker tarik anger molongpong gitu. Komo lamun eueuh nu komo lamun zaman baheula eueuh nu adan eueuh nu kadenge adana gitu. Eueuh nu kadenge ieu mah sampai ker ti ditu ti dieu pungplong ari ngongong. Nah, ditomplok-tomplok. Nah, iya. Generasi masa depan anu kurang kudu dipikirkeun teh. Sok ibu bapakna teh kieu. Atawa niningna teh. Lalaunan misalna cek incuna teh kekere nyaman we nya pagawe ni sini ni aya we kekere nyaman teuing kekere nyaman naon teu ari teh kadenge teh pan jadi PKP omongan tapi akina teh nanaonan cenah cek incuna teh keur mah geus eueuh huntuan saha nu nyuntrungkeun aing sia tadi. Ya gitu. Jadi upami jelas mahrojna jelas gitunya. Gitu. Mata lamun anu lalaunan cenah
Aing urang mah deuk lalaunan we cenah dikir teh. Heudeuleuh anak sia atuh taing cumaneh cigana nahaon. Kitu we ngarah tere. Kuat ka menentang karena dikir tarik teh tingali anak incu ciga kumaha. Dicontohan oge sakitu komo teh dicon. Komo amun teh dicontohan. Da intina mah atuh keur nyontohan teh. Wiridan namun tak sholat teh nyontohan ieu ilmu almarhum pun bapak sok sing tarik ngaranna rurutan gitu atawa barudak nyari nu geus pinter mah nya teu kudu rurutan atuh ieu mah barudak pan sakalian aya anu ieu wae mah atuh nu poho kaingetan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin kade bisi ayeuna diadukeun jeung sacarana besi dibanding-banding atau diadu-adu jeung ilmu jeung kanyaho kade ieu mah lain jalurna ibu dikir mah sanes jalur jeung ilmu mah jadi aya ilmu aya dikir beda lamun ceuk ilmu jeung ceuk dikir beda jadi kieu kasim kuring ditaros ya anu naros kasim kuring katalar tafsir ibu katalar Quran jeung hartina katalar Quran katalar hati naros kasim kuring geus becus naon cenah maneh teh kasim kuring teh adi mah da teu tiasa naon kan inget we wungkul inget naon inget we wungkul jadi beda antara ilmu jeung inget beda nyaho jeung inget beda kade nu mana kanyaho nu mana inget nyaho ngan teu inget masing kurang kanyaho ge ari inget bakeun bae gitu jadi wajib deh inget heula nyaho heula wajib inget anu kudu di teh inget heula nyaho heula inget heula loba kanyaho ge ari teh eling mah keur naon gares kitu nyaho eta teh salaki ngan teu inget ngedempleng saha ieu salaki ngan teu inget beda. Nah, jadi beda ibu antara ilmu jeung dikir beda. Lamun ceuk ilmu ya ceuk ilmu mah jadi kudu dikir heula ibu. Maksudna kudu dipapagahkeun teh inget misalna kieu aya anu keur ngajelepeng we teu gireun-gireun. Ngajelepeng teh kunaon eta teh panyawatna naon duka da ngedempleng ieu teh ieu maneh teh sing loba kanyaho hirup teh henteu paling oge sing emu anu nu sakarat sing loba kanyaho atau sing eling nu sakarat oge beda ku sabab loba kanyaho jadi teu inget jelema loba kanyaho tah ieu paragi ieu jadi teu inget jadi teu inget ari tadi kunci di mana nya ari tadi kunci di mana jadi poho deui nah ku sabab loba kanyaho jadi teu inget beda po ngata cek tadi ge ilmu nuturkeun atanape ilmu mah tungtut ilmu mah nungtut ibu ngan anu wajib anu ulah nungtut mah naon inget mah ulah nungtut inget mah kudu salilana lamun ilmu nungtut lamun inget teu nungtut kadang inget kadang henteu atuh eta kumaha kadang elik kadang inget kadang henteu lusnas atuh tah mah disebutna naon disebutna teh lungleng disebut kadang inget kadang henteu nah
Jadi heulakeun heula kudu diheulakeun ingat manurikeun ka nyaho. Oke. Dan naon sababna urang bacakeun eta yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Sekali deui yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Iman heula, ilmu heula. Iman heula. Terus ilmu. Nah, da sabenerna mah eta ge jelema anu can daek asup Islam teh kudu palalinter teuing teh. Palalinter teh sabenerna mah. Ngan kabali. Ya iblis oge pinter atuh. Makhluk Allah pinter ngaranna pinter ilmuna bisa sagala atuh. Pang pinterna makhluk di antara makhluk iblis. Ajengan iblis pinter mana? Pinter keneh iblis geuningan ajengan ge sok kagoda kusaha. Berarti pinter saha? Pinter iblis. Nah, ajengan teh iblis jeung presiden. Iblis jeung presiden pinter mana? Geuningan naonnya pinter iblis atuh sababna. Naon sababna? Eta presiden ge sok sakapun mah kagoda ku kagoda ku setan lantaran naon? Lantaran eta pinter ngan kabalik ngan teu ingat iblis teh nyaho kana sagala oge nyaho iblis teh ngan teu inget yen manehna teh diparentah ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kusabab tugas urang teh nyaeta ibadah hartosna pengabdian ngabdi ngaulah atau ngahamba gitu nya atau nabi mika butuh ka Allah Subhanahu wa taala butuh kana pitulung Allah Subhanahu wa taala maka tugas urang teh ngan hiji-hijina atuh di dinya teh nyaeta tugas urang teh dina raraga ibadah teh dina pengabdian eta teh supaya naon supaya hirup rukun damai tentram bahagia nah supaya gemah ripah repeh rapi ya subur makmur loh jinawi nah yang gitunya naon kudu kumaha tadi teh kudu tugasna kudu ibadah pengabdian sanes permainan urang teh salila hirup gubrag lahir ka alam dunya tepikeun ka tepi ajal teh dititah ngabdi diparentahkeun kudu pengabdian ka Allah Subhanahu lain lain pertandingan lain perlomba ieu mah kumaha hirup nini ge perlombaan pagelis-gelis lamun baju palus-alus capek ibu kaburu modar capek hirup hayang perbandingan palus-alus nu batur oge kitu nu urang oge pirakun teu sa kudu mun bisa mah leuwih ti si eta ta baju urang teh alusna teh leres gitu dahareun lamun pertanian pepelakan hayang palus samurukna hirup teh pugus ya teh ieu teh perlombaan hirup teh puguh pengabdi dek di mana menang kebahagiaan hirup lamun hirup salilana lamun dihirup diukur pertandingan lain perbandingan dibanding-banding terus di adu-adu gitunya mana nu menang mana nu eleh gitu mana nu menang mana nu eleh mana anu disebut teh lamun pemilihan RT lamun 5 misal anu hiji menang anu 4 henteu anu 4 teh disebutna teh eleh gitu padahal anu 4 teh urang dinya
urang dinya keneh cik lain pertandingan kade tapi pengabdian kumaha carana. Oh berarti atuh eta di masjid oge aya imam aya makmum ari sugan teh pertandingan lain sugan pertandingan salat kade tapi pengabdian antara makmum jeung imam sok sanajan teu dihareup kabeh sok sanajan tapi ngabdi ka Allah pengabdian ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sumujud ka Allah Subhanahu wa taala tujuanna mah sarua tuh anu di juru mah meureun ganjaranna ge leutik da di juru teu tah imam anu panggedena mah cigana da di hareup pangheulana sarua tuh itu mah anu kakarakjol ganjaranna ge saeut jaba anu kakarakjol pangpaneurina geus atahiyat karek jol cigana ganjaranna ge saeutik nya henteu nya sarua ganjaranna mah da lain pertandingan atuh bus ka masjid teh lain pertandingan kade ieu mah ustad ieu jeung kiai ieu jeung kiai alus mana pertandingan atuh sia mah sementara kiai eta mawa kitab terus eta kitab dibuka terus eta dioperkeun ka ajengan ieu terus dihedang ternyata gol saudara-saudara ternyata go sia teh da main bola ajengan unggul eta teh deuk main ajengan deuk naon ieu mah ajengan diadukeun tah nu alus mah kiai teh ieu nu alus mah ieu mah goreng ajengan teh terus ari sia mun ajengan eta goreng terus maneh leuwih goreng sabeureuma nah gitu jadi sakali deui ieu hirup teh lain tapi pengabdian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naon ari ngaran ibadah teh nyaeta fa'lul mukallafi mukhalifan li hawa nafsihi ta'ziman li rabbih hartosna dasadayana oge ngagungkeun ka Gusti Allah padamelan setiap ucapan sareng padamelan anu semata-mata lain kajurung jeung lain ngajurung hawa nafsu tapi jeung kahayang tapi semata-mata deuk ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala nu ieu ngagungkeun nu ieu ngagungkeun mana nu salah lawan nu salah atuh tah samurugna pertandingan nah gitunya jadi sakali deui capek ibu lamun ayeuna lamun ayeuna dek diajar ieu cenah dek diajar dadagangan cenah dek diajar dadagangan hayang pertandingan atunya capek kuduna lamun usaha lamun tani lamun dagang ulah niat permainan mah komo gitu mah komo diadukeun mah nya diadu-adu mah kitu ieu alus ieu goreng ieu alus ieu mah tungtungna atuh ibu yang segitu da ieu mah niatna semata-mata karana ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala yuridullahu ayyu khaffifa terusna Allah Subhanahu wa taala kumargi miwarang fokus dina ibadah teh kusabab Allah Subhanahu wa taala teu deuk ngaberatkeun ka makhlukna teu deuk ngaberatkeun Allah teh sugan Allah teh ngaripuhkeun cik ari Allah ngaripuhkeun henteu lamun aya jelema nu ngarasa ripuh kumaha berarti manehna menipu urang teh ari Allah nyapekeun henteu sing tarik Allah nyapekeun teu Allah mah teu nyapekeun lamun aya jelema nyebut capek berarti jauh jeung teu wawuh jeung teu inget ka teu eling berarti sia teu eling capek urang teh ieu teh nah gitu ya dah ari Allah minta capek henteu
Allah mah teu nitah ripuh, teu nitah capek. Tuh. Henteu. Sugan Allah teh titah meuni bareurat urang teh. Allah teh nitah berat itu dan teh. Seungah Allah teh nitah seungah gitu dan teh. Nya berat mana Ibu? Ti isuk-isuk tebikeun kalohor ngaramet jeung salat 4 lohor 4 rakaat berat mana? Ari ngaramet berat tebikeun kalohor kuat. Bengkung ari salat lohor siga macokan hayam macokan pare ni gancang. Eta dongko bari ngaramet kitu. Ari ruku sakedeung. Ari sujud sakedeung. Kira ari babacaan sakedeung. Nah, gitu. Jadi, komo tebikeun ka henteu anu sakedeung tebikeun ka mama ari mama linggara sholat capek urang teh. Tas di mana? Tas eta ngored, tas kokoredan. Kokoredan di mana? Nya tah gitu nya. Tas kokoredan. Ya gitu, di buruan. Gitu. Sugan cek budakna teh kieu. Oh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunal ngored. Kitu henteu? Henteu Ibu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Tuh. Eta jalma nu meunang kebahagiaan. Anu meunang kabagjaan di dunya jeung di akhirat. Eta alladzina yuqimunas sholata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Gitu. Jadi ulah dipakai alasan ngoret mah lantaran da sholat mah tuh teu lila ciga ngoret gitu. Teu ngaberatkeun sehingga lamun jalma salilana inget ka Allah ya inget ka Allah salilana inget ka Allah bakal hampang naonana hirupna bakal ringan menjalani hidup dan menjalani hari-hari dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam sampai subuh, gitunya bakal hampang ngajalan rumah tangga bakal hampang rumah tangga anak oge terus ayeuna ieu mah nyengarupan poe Senin nyengarupan poe Senin cek nu gawe pabrik mun diburos nyengarupan poe Senin teh. Tidak ada hari yang paling membagongkan selain menggoblokkan seperti hari Senin. Ada pemitian enggak? Pemitian digawe tas liburan, jabak kurang sare, jabak tas di sisi laut sararape, jabak kudu asup gawe tiada hari yang membagongkan. Masya Allah eta poe Senin sakitu poe anu pangsaena. Masya Allah. Bikin kabaroraah init kana pengajian atau suja sia teh jeung inung teh ieu teh masya Allah jeung cara rape nya Allah teh nitah capek Ibu. Nah kitu nya jadi sakali deui baroraah salat teu kabedag salat oge ieu teh puguh teu kaduga salat acan modar atuh kesakeun mukhlisina lahuddin gitu nya nu ikhlas ari ikhlas teh hartosna teh bersih hartosna ikhlas teh ari ikhlas teh bersih teh Ibu upami bersih teh prosesna hoyong bersih teh kudu dibersihan ari dibersihan teh lain ti kajauhan kudu ti kudu antel geus antel tadi digosok deui digosok tebikeun ka karasa peureuss tebikeun ka meuni peureuss eta cenah ceramah teh pidato teh sia teh meuni peureuss peureuss teh lamun kotor gosrok we terus ari nya digosrok terus can bersih mah sampaikeun ka mana? Sampaikan ka butuhna ka Gusti. Sampaikan ka butuh teh ka Gusti Allah hungkul. Nah, tepikeun ka iraha atuh ieu kabingung
tepikeun kabutuh ka Gusti, tepikeun kabutuh teh ka Gusti Allah hungkul. Nah hari abdi bet susah wae, hirup teh bet sedih wae, meureun can butuh ka Allahna. Can pati butuh ka Gusti, can pati butuh ka Gusti Allah teh. Geuningan waktu tahajud maneh mah kalah molor, berarti can pati butuh ngukut teh kabingung jeung kasusah, can pati butuh teh nya. Butuhna malah butuhna kasalian ti Gusti. Butuhna teh butuhna teh kasalian ti Gusti Allah teh kumaha? Lamun aya beja ieu, lamun aya bejana isuk deuk cair langsung curinga, langsung curinghak, langsung buringas, langsung buringas. Da isuk deuk cair buringas tah kade bisi butuhna lain ka Gusti, bisi butuhna lain ka Gusti Allah. Bakatku ngadadago cair tepikeun ka poho kana pengajian terus we ngadadago cair kade eta. Padahal dina pengajian oge sok ngadoa pan sadayana Allahumma bicairin wa cairun, bicairin wa cairun, Allahumma bicairin wa cairun. Eta doana supaya hoyong cair. Nya lamun teu cair mah innalillahi. Nah awitana tina wihkeun kana beberasi eta tugas popola. Terus we ibu nalin minggu kamari geus cenah bebersih teh da kotor deui atuh nya dibersihan deui we. Kitu nya ulah bosan. Ulah saminggu sakali dibersihan. Kitu nya. Moal aya alat paragi ngabersihan hate anu langkung naon? Anu langkung super, anu langkung naon disebut teh langkung canggih salian ti sholawat eta ibu canggih keur ngabersihan hate mah. Bahkan lain ngan saukur bersihan hate sorangan, ngabersihan hate jalma anu ngadenge oge. Jadi ngilu ka bawah bersih, salalembur jadi bersih hatena ku sholat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Iqila zultum bima wajatum ya akramal khalqi ma naqulu jana bikulli khairin wajdamal far wal usul. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujudi mataba aisi wala wujudi wala tarannatu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Terakhir aslinya tegaraos. Terakhir menten yang ngawasna sakeriku ngawasna tiasa diteraskeun di mingon payunnya
Maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Nah tadi mah mukadimah, tadi mah. Ayeuna ngaos tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babusani wal isruna. Wa anil Hasani radhiyallahu anhu sareng katampi ti Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala ngadawu Sayyidina Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam muga tamih nami rahmat sa Allah Gusti Allah alaihi ka Kangjeng Nabi wasallama sareng maparin kasalamatan mangkana sing saha jalma anu aya lahu ka eta si jalma teh naon hajatun pangabut tuh saha jalma anu loba pangabut tuh indah makhlukin kabutuhna kabutuhna kahiji jalma kahiji makhluk misalnya payakib ala yaminihi payakul hadhil kali payakib ala yaminihi teh naon Bu? Cicing bari payakib maka cicing ala yaminihi bari nahan ku awak belah satu kumaha nih sob diajar atuh sabalikna tina atahi sok kumaha berarti kieu sok kumaha jadi jadi cik atahiyat sabalikna atah ning sok kumaha salik atau sarayana gitu ning sok kumaha tah sunat dikira oge kitu la ilaha illallah nah gitu nya la ilaha illallah dikira oge sunatna teh kitu payakin lamun jalma loba pangabutuh nya loba pangabutuh itu loba pangabutuh ibu mau pami ditaros pangabutuh teh ibu ari ibu gaduh pangabutuh meni loba pangabutuh teh kan kita so kumaha atas salikna lain kitu mah oya atuh eta mah ngunyar lama sabalikna atahiyat kumaha hari atahiyat mah kabelah kenca hari ieu mah kabelah katuhu kitu kieu mah ta anu nahan teh ieu kieu nah kitu nya atas itu walyakul jeung kudu maca eta jalma hadil kalimati kana ieu opat kana ieu pirang-pirang kalimah wahia ari ieu kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim apalnya eta sok saldi alhamdulillah fa haqqu rabbi maka hak demi hak pangeran abdi maqolaha saur Kanjeng Rasul teu pati-pati maca kana eta kalimah saha abdun hiji jalma illa qadallahu kecuali bakal nyumponan saha Allah Gusti Allah hajatahu kana pangabutuhna eta alati atubuha kainan naon anu dipen tanah ku eta
maka nabi umurid dunya nah anata perkara anu dibutuhkan di dunia, perkara dunia butuh gemuk misalnya, wal akhirati jeung perkara akhirat. Nah butuh dunia butuh di akhirat, butuh akhirat butuh naon di akhirat, di akhirat butuh diampura dosa ku Allah subhanahu wa ta'ala, butuh naon sok eta baca walaya mutu jeung moal teu pati-pati maut eta si jalma berarti isret naon qaid walaya mutu jeung teu pati-pati maut eta si jalma maut soteh lamun anu beunghar lamun anu sangsara mah entuk kitu ibu walaya mutu hatta yaro sehingga ningali keur sakaratna eta jalma temak adahu kana tempat pangbalikanana eta jalma tempat pangcicingan terakhirna fil jannati di surga. Jadi keur sakaratna ditinggalikeun surga, ditinggalikeun surga keur sakaratna ditinggalikeun surga. Nah kitunya lain ieu mah keur sakarat teh ditinggalikeun neraka, kuat ka eta nu di neraka, jelema kuat ka panonna narolol, panjang letahna pararanyang, ceulina keluaran nanah jeung getih jeung seuneu. Panonna narolol bari keluaran sebrot getih jeung seuneu. Jadi bari patumpuk eta mah ditinggalikeun teh ka neraka. Namun bedana jeung deuk dahar ningali tai atuh meureun mah ngeunah nyetinya sakarat oge kitu lamun keur sakarat ditinggalikeun kana kitu ya keur sakarat teh ditinggalikeun keur geuring keneh tinggalikeun kana surga tuh tempat pangbalikan maneh teh itu. Nah keur saha teh saha jalma anu osok maca eta tah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi saur Kanjeng Rasul posisi calikna kudu bari nyanyi kieu gini entas oke a'udzu billahi pantasnya apa memang emoknya naon disebutna teh kieu pantes ipat tah kitu ipat naon ipet teh cenah kitu emok naon emok teh budak ayeuna mah teh apaleun emok naon emok cabok teh apaleun kapungkur mah ngaos teh sok kitu da ayeuna mah sarila atuh. Nah gitu nya mun dipayeuneun nya heuh sila kan tadi teh ya gitu ceuk si Aki teh saha sia nu nyuntrungkeun aing. Nah kayak sekali deh ya keun we heula eta sakarat atuh deuk sare we deuk sare teh ulah-ulah mangih kareuwas ieu mah deuk sare teh teu ningali pi surgaeun teu ningali pi bungaheun malain atuh keur sare teh ngimpi karekereup geus ngimpi ti beubeut lain ngagebeg koe jaat teh mama hari mama kunaon nu ngagebeg ieu ngimpi di anu notogeun karekereup meni asa di meni salungkeun sok eta baca eta pan saur Kangjeng Nabi Ibrahim makantenan hadis dawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min girosil jannah sing loba anjeun maca kana sing loba anjeun tatanuran bepelakan di surga lain di geredog di surga wa ma girosul jannah subhanallah sajal mah anu maca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah gurisat dijadikeun hiji tangkal anu kacida amisna anu kacida rindang anu kacida saena anu kacida mahalna buahna ge nyaeta di surga anu bakal diimam kudu maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ieu mah bari ngadagoan bari ningali pihujaneun bari ngadagoan raat hujan teh cameuh we kieu lain bari maca eta subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Ieu mah
Iya we, can. Dalamun muning mah bari ngagayem teh teh. Zepla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.